Aduh, udang sare teh. Awaknya dari satu langsani. Sirah ke jalangan, kakak beki nyud-nyuda. Tapi ya tadi dengekeun ti kamari, tatangga ge reang. Gadaring nah ieu teh usum gering. Gitu. Piraku usum gering kan usum buah we aya usumna. Ah, meureunan ieu we capek teuing meureun gawe kamari ngalajagung loba teuing. Kapanasan tuluy kahujanan. Kaluar heula ah, meuli obat. Cubidubidang dan cubidubidang. Kamarana di mati kuat karosung kieu Korean si Sadul mohor gerak ngaganggu penting buat kamu poe batu kae buat kaki jireunjeuling peladagan kemana lapar jeung naon ieu teh kamana cenah euy halau bae saeutik deui eta mah euy parae kitu wah aing dipasak gitu ku babe nya teuing masuk bala kang pinuhan bae ku bosok ge euy mah aja jaranya mana babe teh di luar mah kan sampai ke kamari bergadang boleh saja. Ini sakumanya nih kan salatan. Eling umat muslimin muslimat, ayo orang berjamaah sholat subuh. Jangan mati burung aja nyanyi serangan. Ayo gas. Berjamaah sholat subuh estu kewajiban orang di dunia kanggo ibadah. Goblok teh.
Berangan deui. Berangan ya sia deui. Berangan. Aing di Ampura Aing ngilu ka mana? Ka aing ka kebon. Boleh, ayo bebas. Ayo. Aya wae budak teh bayak kieu bebeja rek musuh si Alek. Tapi si Sinariun biasa nama si Abdul paling resep musuh teh. Tengil pamana si Abdul. Nah, ini mau batu. Udah biasa nama make cau genaheun kolos mah. Kayak nama cau. Aduh, kemana sih? Mah, gitu cari kene. Abdul! Abdul! Aduh, Dewi sekali. Dia. Naon jenis babe teh? Tadi aduh. Naon deui? Ya dia pilih kunaon mana? Tengah lupa si Arek, biasa ge resep mana yang musuh. Karena awat. Karena awat. Areng deui sarba manehge ciknya Pak. Oh, ya orang kompres ka panas kieu. Aduh. Ieu parupa dan musuh muyang. Awak nyarari maneh budak ge gering. Bener meureun musimna itu gering. Ah, teu pamugi we. Agama tidak mangkeun deui. Sok Abdul golerkeun didinya urang kompres. Alah dosa kali dikompres langsung cari. Ada tanah tuh, hadir tak gitu ke Allahu Akbar. Sudah tegering makanya dia indung nitip-nitipkeun. Heuh. Kumaha bawa ka dokter gitu. Tapi duit eueuh. Kudu kumaha. Urang ulin we ka Pak RT sugan ngobrol jeung Pak RT sugan Abdul menang bantuan dan yang batur ge bisa ke BPJS kunaon sugana atuh maneh ya milikna urang bapak reka dituhurna ka PRT heula nya da gua wah di imah payahna teu mah di imah ieu ka PRT heula da malila. Kerenaan mana? Nang so. Atuh aing milu ieu kerenaan ieu. Ayo yang mana? Baik aja pura jadi aing dulu ya. Katar orang jalan si dadan. Goblok gajah kuyang ka aing. Ngai ya. Nah, itu bergerak ya, Mak. Goblok ayo cerek sia. Kadi wayang sorangan ah. Ieu geuning. Hayu sih ngilu moal, kan? Tau lah kadinya, kadi. Ayo.
Kesempatan ya mah. Manusia ngagubuk gitu. Wah, nani. Macam tahu lah ngajaran ulang. Aing keur salawatan nih ayunan. Banget ya. Andain nama je, ini baheula lama loba ini ki dieu teh ya. Ka dieu. Kecil karur cobaan nih. Guys, kana mah cimbangenan sih ya. Cuh. Mana tadi teh cingku cipek aja. Ini seueuh deui wae. Cicing we di ieu mah jangar di dia mah geuna di istiliharan panon. Aduh. Jalan mana? Kita tong aneh. Mandela. Si Alek ini. Kang Jailan. Kang Jaya aduh. Wah, anjing. Ojek, nanti hongol. Macam kalek jahanam. Aduh, musik bergena-gena diganggu. Yang di lapak Jailan Kang Jailan mah. Eta tali bi, eta tali. Besi berapa? Ya Adam. Anjing. Baik. Dia anjing. Kadia tuh lah. Wah, ieu kana parabot kenangan deui di ditu. Iya. Iyalah. Kenah jika nanti dia mah. Di dia. Bismillahirrahmanirrahim. Cing menang. Ayo.
Guys. Seperti akan naon ieu? Rahasia.